Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan. disobat. Masya Allah. Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Bismillah ngawitan manggung muji syukur kaya agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha damang mitra? Nuhun upami damang mah. Eta anu kumang Anggang diteteda siang kalayan wengina. Mugia urang sadayana aya dina kasehatan sareng kabarokahan, mulus rahayu pamagsadan sareng kasalamatan. Mitra kaum dangu atur nuhun kanu parantos maralanco sareng anu parantos kalomentar oge maparin laikna. Dikumkeun we sadayana nya mitra sanaos teu dibewarakeun hiji-hiji kumargi kumaha Anggang tos diwaler tinu kolom komentar. Mudah-mudahan pamuga urang tiasa terang riung mungpulung dina raraga ngagagelan pedaran dongengna. Boh ku cara maparin komentar, maparin like-na oge masihan donasi nanya mangga mitra bilih aya nu bade mere maweh ngintun donasi artos tiasa ditransfer kanu rekening anu parantos tertera ditayangkeun dina dongengnya di lupa luhur. Mugia segala kasayan dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng. Amin ya robbal alamin. Mangga mitra supados tenyang kolong tingkan waktos urang berandungan bae dongengna kaparayung sadayana. Saraka para karuhun nyanggakeun ieu pangbakti ulah bade Gorowok bari nalak-nalak ringkangna nya geus kitu mah kagok katohyan jumuh tadi nangtung terus ngadeukeutan ka sisi walungan bari pok ngomong hehehe rewasnya nunggu rumoy teh tina rungkun nanya bari imut mireungeuh kitu sanajan Neng Arum can apaleun yen ieu jalma teh nu taya lian iwal ti Jumadi. Kalayan hati rewas pacampur jeung bingung manehna angger neger-negerkeun hatena supaya paripolahna nu teu katangenan ku ieu jelema anu ceuk manehna ieu teh tukang ojek teh anu basa harita nganterkeun manehna ka imahna. Lah siah ojek Neng nuju aya naon di dieu tembal Neng Arum malik nanya bari kerung. Maneh ku nyebat aa biasa nage akang serengeh muh tadi seuri tah can kemut saatu akang teh saha Neng Arum cengkat maksud rek gerahanjak rek muru ka saung sawahna deui tapi awakna karasa berat borok abis udang ngador ngalapar nu aya da sanyana mah harita teh bari nyerang ke Neng Arum muh tadi itu oleh-oleh ke keranyaman mapatkeun jampe parabun supaya awak Neng Arum leuleus lir kapas kaibunan wios geulis teu kadaguga hehe calik wekin hoyong hanjat mah ku akang muh di pangku ieu teh Kang muh ye walona kawanhokeun manehna seuri leutik laju hancuruk ngadeuketan gek diuk di gira Neng Arum leungeunna ngagulusur kana cangkeng
karasa tiis sombrek hatta Neng Arum nyeblak jajantung bet ngedadak ratu bulu punduk carengkat Kang Moh tekengeng kieu atuh kina nu nengalikeun tekengeng kieu Neng Arum satekah polah ngepeskeun leungeun nu pageuh meulit kana cangkengna wios atuh pan akang teh sono tos lami nganti nah teu hawatos Neng Arum tos silap kana pasini urang harewosna ngahudangkeun bulu punduk ka mata kukurayeun sakadap keheula Kang Moh keheula asana urang teh teu kantos kada janji tekenging kieu atuh tekenging kieu getek Neng Arum nerejel tina rangkulanana nu beuki pageuh manehna teu ieuh mirosea rangkulan kalah beuki pageuh heuh si Muh tadi meulit awak Neng Arum tah tos emut aya namanya Neng Arum teh leres pisan sayang ieu teh Kang Moh teh harewosna deui semua ros-hos ngan sakilat bibirna geus napel dina bibir Neng Arum ketug jajantung Neng Arum beuki kerep bumi alam ngadadak tungkeb alik sia alik Neng Arum ngocek mara tegak panon asa bijil titinggalian asa ranyai ceuli sakadapan ngadadak torek kieu hari nu kadangu ukur sora cai jeung renghapna manehna si Muh tadi sora cai nu beuki lila asa beuki ngajauhan dina kaayaan kitu Neng Arum teu bisa walakaya dirina dipangku dibawa ngajauhan eta walungan mitra kaum dangu harita awak Neng Arum dipangku ku Muh tadi dibawa ka jero leuweung teu kakocapkeun di jalana sanggeus rada dila leumpang breh aya saung anu sok paragi tukang arang nyieun arang bus kumanehna dibawa Nyi Arum abus ka saung eta sanggeus nepi ka jero saung gubrag awak Neng Arum digubragkeun di dinya digolerkeun dina taneuh nungan diamparan ku samak saheulai jeung bantal ipis tur lepet teu disarungan-sarungan acan bari jeung belel deui geus kitu mah leos we si Muh tadi teh kaluar deui kaayaan mungguh simpe nu kadenge ngan ukur sora manuk rarecet di luhur tatangkalan sakapeung pating kelebar silih udag jeung balabatur kaum dangu gancangna carita wanci ngagayuh kaburitnakeun kapireng sariak layung kacida mata kuasna tutuwuhan robah warna koneng umyang lir masinangling kahibaran ku cahyana nu sumirat ti tibeh kulon tong geret reang di sarada angin leutik ngahilibir daun-daunan pating arulang kawas anu ngagupayan dina kaayaan kitu nalika teleung waktu sareupna wanci geus teu nyesakeun panasna mata poek atuh reup kaayaan jadi poek mongkleng buta daju heuleut sabatara waktu Muh tadi datang deui barina leungeunna geus ranggem ku dadahareun jeung lilin sababaraha siki sok ditunda digigireun Neng Arum anu masih keneh kapaehan gek mahena diuk merong sakedapan ka awak awewe sampulur nu keur ngalempereh di dinya teu wani ngadeuketan Neng Arum ceug Muh tadi kanu lilin terus ngodok sakuna nyokot kayu api cekes diseungeut bray kaayaan di jero saung jadi caang narawangan kulisik Neng Arum ngulisik bray ngabeuntakkeun panonna manehna rungah ringeuh sakedapan ret ka kenca ret ka katuhu bari kurang kerung nah bet asa asing pisan tempat teh nah aya di mana atuh manehna teh nah di mana ari aing di mana cek gerantes hatena nah atuh barang manehna ngareret ka hareupeunana bereh wae nyampak aya dedegan lalaki anu pakulitanana hideung huntuna baradag matana pikeseuneun keur mencorong ka dirina bari nyarengeh nembongkeun huntu Kang Moh nah di mana kamu nah di mana ari kuring ieu dibawa ka mana tenang
kudu salempang, teu kudu hariwang. Neng aya di tempat anu aman. Tembal Muhtadi. Bari angger nyerengeh nemukeun huntuna anu baradag. Teu sudi kuring dibawa ka tempat nu sakieuhara eunana. Buru pulangkeun kuring pulangkeun. Pulangkeun. Cek Neng Arum ngajorowok bari muniang hudang. Terus gek diuk emok cabok hareupeun Muhtadi. Perut ulah sina lapar. Ulah disiksa matak silaka. Ayo makan. Muhtadi nawaran dahar. Bari ngasongkeun nasi bungkus ka Neng Arum. Ngomongna campur ku bahasa Malayu jiga nu hayang kalem pisan. Mitra kaum dangu. Mimitina mah Neng Arum teh nolak. Manehna teu daek narima kana kadaharan nu dibikeun ka manehna. Sabab Neng Arum sieun kadaharan teh bisi ngandung racun, bisi ngandung pangbius pikeun dirina nu mata kajen lapar jeung tibatan ngadahar racun mah. Mitra kaum dangu, jalan pikiran Neng Arum kabaca ku si Muhtadi. Ieu makanan tadi racun, tadi campur jeung obat bius. Sing percaya ieu dahareun meunang meuli teh lembur, bisa teu percaya rek didahar ku akang emuh ieu. Sabagian, ya, tinggalikeun. Cenah cek Muhtadi kitu nate bari terus ngadahar sangguhan cengan Neng Arum 2 huap. Cek kana cai aqua bawana regot nginum terus nu sajena dipapai di dahar. Mun ieu makanan diracun, kang emuh nu pangaran apae? Cenahna deui. Bari terus nuluykeun ngadahar hancengan nana manehna atuh mitra akhirna mah Neng Arum kapangaruhan. Beteungna nu lapar beuki meurelit tungtungna ari geus kitu mah narima nu nyuguhan teh ditarimakeun. Neng Arum dahar kalayan tenang ngan pikiran mah anggar saung munggu harieu. Di luhur kapireng langit lenglang taya aling-aling. Bentang baranang pating karetip. Hawar-hawar kadenge sada aja gleuweung pating cungu. Ditemak ku sora bueuk beuring ngaweuk-weuk. Sora jangkrik jeung cihcir beuki rame bangun ngalalajoan naon hal nu bakal karandapan ku Neng Arum di jero saung eta. Sok bisi Neng rek istirahat golerkeun deui we. Teu kudu salempang. Da kenging marsihan. Bilih bade kacai di ditu tuh. Cek Muhtadi bari nunjuk ka tukang saung nu nyampak solokan cinyusu nu ngahaja dikocorkeun ngamalir ka palebah dinya. Neng Arum tenembalan tuluy reret-reret kanu ditunjuk. Sok istirahat. Kangmu marek aya perlu heula. Neng Arum di dieu heula nya. Cek Muhtadi bari jung cengkat. Neng Arum ngan bisa neuteup bari pinuh ku kabingung. Teu lila ti harita Muhtadi ngojengkang kaluar. Berai mukakeun pantok saung nukur dijieun tina tariplek ipis. Reket cebrug pantok ditutupkeun ti luar. Ya Allah ya Robi. Nah di mana ari aing? Dibawa ka mana ari aing? Ya Allah nyungkeun manang tayungan tina sagala bahaya. Aing rek kabur sieun di paehan. Kawasna si Muhtadi teh geus nekat. Cek Neng Arum jiwana goyah. Rek ngajorowok sieun rek kabur oge kabur ka mana maehna can apal yen dirina teh dibawa ka hiji leuweung nu aya di lamping pasir wetaneun lemburna. Mitra kaum dangu cag urang tunda Neng Arum. Ayeuna urang kocapkeun Muhtadi. Satu tasna keluar teh jero saung. Kuriling mehna nguriling ka tukang. Ceg kana bubungkusan terus dibuka. Di jero bungkusan nyampak peso jagal, peso koki, peso pangiris, peso kleper, peso paring, peso roti, peso karping, peso setik, bedog pendek, bedog panjang, kampak leutik, jeung ragaji beusi. Burulu diburulukeun kabeh ceg kana asahan nu geus nyampak di dinya. Tayohna mah paragi tukang areng ngasah kampak atawa badog.
Geus kitu mah gesruk manehna ngasah sakabeh sanjata nu aya di dinya, diasah hiji-hiji kalayan imut pisan di sisi susukan eta. Mitra kaum dangu rengsek kabeh perkakasna diasah, geus ngarasa cukup terus diabus-abuskeun deui kana wadah bubungkusanana. Kalayan lempang antare bangun taya karingrang, manehna muru ka jero saung deui, jog ka jero saung, sot bubungkusan ditunda, bari pok ngomong ka Neng Arum. Neng Arum gelis. Penting ieu urang suka bunganya. Urang senang-senang jeung kangmu ya. Ulah asa-asalah. Naon we sakayang bakal ditedunan. Asal Neng Arum kerasa nyarengan Kang Emuh di dieu nya. Kumaha? Alim pulangkeun abdi pulangkeun Kang Emuh wayahna pulangkeun kudu karunya ka abdi pulangkeun. Cek Neng Arum ngomongna laun pisan kurasa kasieun. Pulangkeun abdi Kang Emuh. Meureun ayeuna teh lanceuk jeung urang lembur bakal neangan abdi Kang. Sok pulangkeun abdi. Kumaha ke mun Kang Emuh kapanggih keur mawa abdi ka tempat anu hara-haraeun kieu. Akang pasti disangka tas nyulik. Akang pasti disangka tukang nyulik. Akang pasti disangka jalma jahat jeung bakal ditibanan hukuman anu berat. Cek Neng Arum satengah ngolo bari rada nyingsieunna. Neng Arum. Tak kedah riwang. Ulah riwang, tangtos ku Kang Emuh oge dipulangkeun ya, tapi moal ayeuna pageto lah. Ceuk Muh tadi bari lajag-lejeg di hareupeun Neng Arum. Baju kaosna geus dibuka. Atuh kaluhurna mah buligir. Tembong bulu dadana anu paselang jeung barodas. Gek mahna diuk deui terus muka tutup botol minuman. Silakan diminum. Lamun kurang nyadak deui nya. Neng Arum tanembalan kalah cipanon we nu marebay bijil. Nempo kitu Muh tadi bangkenu manehna keheul kawasna teh. Basa nempo Neng Arum ngembang cipanon. Di sisi anu lain nafsuna beuki ngagegedur. Da puguh geregeteun ti tadi keneh. Kabita ku amucuyna. Jung deui Muh tadi nangtung terus ngodok saku calanana. Bari lajag-lejeg panonna turat reret kana botol jeung kanu beungeut Neng Arum. Teu biasa ngaleut kanu botolnya. Kana gelas atunya, kana gelas. Kituna teh teu nunggu jawaban, kop kanu botol minuman terus dibawa ka tukang saung. Teka ciri ku Neng Arum, cur inuman dipelurukan ku sabangsaning tipung bodas. Teuing nanahaon ngaranna mah geus kitu song gelas dibikeun deui ka Neng Arum. Neng Arum, tangtos ngaraos halabaham. Margi sakieu panasna ye. Jigana mah bade hujan. Datos kadangu tah soal guguludu gantah. Mangga sok ngaleut heula supados seger. Di barung kurasa kasieun anu lain di kieuna. Neng Arum nampanan gelas bari leungeuna ngeleper. Mitra kaum dangu nempo Neng Arum nampanan inuman nu diasongkeunana. Moh tadi gagebegan. Jantungna ratug hayang geura nempo Neng Arum nu kapiuhan. Nya bakal kapiuhan cek pikirna. Hayang geura nempo Neng Arum inum cai eta. Hayang geura nempo Neng Arum anu pika bitaeun
hayang gera muka kikilintringan na Neng Arum anu amucuy, hayang gera ngarasaan nang ningnungna Neng Arum, hayang gera tumpak ting-ting bantingkeun. Menang sajongjongan muh tadi kumetap hayang gera nempok Neng Arum inung, tapi teu disangka leungeun Neng Arum nu ngeleper teh teu kuat teu nahanan gelas. Paleweng kuprak gelas nu pinuh ku inuman teh murag, eusina mancaburak. Nah kalah ka dipurageun Neng ha. Muh tadi ambekeun pisan. Mun teu kaburu sadar mah hayang nampiling, tapi teu loba omong gek diuk bari ngusapan tarang. Hatena bingung kudu kumaha carana mangkaning ubar ngan sakitu-kituna kalah bae pisan. Beungeut Neng Arum sepak. Pulangkeun kuring ka lembur pulangkeun kuring ka lembur Kang Muh, wayahna Kang Muh, kuring rek pulang bisi kaburu peuting, cek Neng Arum matak pikarunyaeun. Ngadenge kitu Muh tadi jadi tambah abah, nafsu geus ngagedur ari layan can aya tanda-tanda rek daek. Tungtungna Muh tadi geus niat kalayan nekat rek ngagunakeun cara kasar. Jung nangtung porosot muka calana terus netep ka Neng Arum nu merungkut di juru bilik. Beungeut napias geus ngarti kana naon-naon anu baris dilampahkeun ku si Muh tadi. Ulah singa watos ka kuring. Ulah singa watos ka kuring ulah. Tapi Muh tadi tenembalan panonna netep kana harigu Neng Arum breh dua gunung sakembaran meuni hirup. Mun dibawa ngarenghap teh estu nambahan kapanasaran pikeun manehna. Hayang buru-buru muka nengnongna Neng Arum anu pikabitaeun, hayang geura ngasaan kikilintringna Neng Arum anu amucuy, hayang geura ngarurub nang ningnungna Neng Arum, hayang geura tumpak ting-ting bantingkeun. Red deui Muh tadi kahandap breh nempo ping-ping dibungkus keneh wandero. Geus kacipta ngagelempong nambahan rongkah kana nafsu angkara eta lalaki. Lat poho kana tembak wadi kausap setan 40 teh atuh. Gabrug Neng Arum dirontok terus dibekem bari dirangsadan di laanan papakeanana. Tapi Neng Arum teterjelan hayang lepas, TTJ bari babadu nyakar jeung nyegel taya eureun-eureunna. Tapi sanajan sakumaha kuatna oge tanaga awewe, moal saimbang jeung tanaga lalaki nu keur katumpakan setan leuwih ti 40. Neng Arum akhirna mah eleh harita bibir Muh tadi saladak suluduk. Bibir Muh tadi saladak seluduk kaditu kadieu bareng jeung tepung jeung bibir Neng Arum teu antap parah deui gep digegel satarikna ku Neng Arum. Gurubug Muh tadi ngagurubug meuni tepi kaluncat bari balabab getihan. Neng Arum buru-buru ngorejat hudang memener papakeanana. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum nafsuna ngagidir ambek ka eta lalaki. Ari Cipanon teu bisa saat tetep cari nakdak. Aduh
kurang ajar awewe setan. Muh tadi kegerendang bari kaum dangu. Sanggeus rengse ngagadabah awak Neng Arum. Manehna ngahulang sajongjongan. Muh tadi mungguh kapahum ku lampah nu geus sareba bingung. Eueuh deui carana iwal ti make jalan pintas. Pelet naon oge moal metu jampe kumaha moal aya guna sabab narimakeun beungeut nu siga siki korma. Ti santasna ngarampak kana dada Neng Arum, manehna ngalenggak ngarasakeun naon nu can pernah kaalaman. Jemplingna peuting nu geus maju ka simpe, wanci mejeuna tiris. Muh tadi si Duru hareupeun hawu di baturan Cikopi. Salangsang kang senikmatna nalika sate geus rada asam. Hampura Neng. Bohongan Neng atuh. Anu teu karasa nampi. Kiwari Kang moal penasaran deui. Margi sabelah hate saliratos diteureuy ku Akang. Ceuk muh tadi bari calabak deui ngahuapkeun hate Neng Arum nu meunang gabedel. Digigirna ngaborelak balati seukeut jeung ragaji beusi oge kampak katut peso-peso daging deukeut jojodo. Bari ngagugusur layon Neng Arum niat rek dikubur. Tapi can oge manehna nepi kanu dituju. Cedak aya gegendir ngahanca sirahna. Langgak muh tadi ngalanggak. Tidinya mah teu inget naon-naon deui. Nu kadengengan ukur sora anu peting jorowok. Kepung. Jang kepung. Habak itu nu kapihatur ieu carita pondok sadayana ukur rekaan. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten tangtos seueur lepat batan leresna. Pulungan anu saena singkahan anu awona malah mandar janten enteung nggoning urang lumaku di alam dunia. Kembang pineuting sanebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Gapura mendak harapan. Jangan lupa Di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu moyok Disambat, nu muji, dihormat, anu ngijik, dilelewe, anu haan. disobat. Masya Allah.